Di dalam sebuah persahabatan, banyak terlahir sebuah cerita, kebahagiaan, kebersamaan, suka, canda, tawa, dan mungkin beberapa hal yang selalu ditakuti dalam setiap alurnya. Seperti Ya. Kurang geus nepi. Start. Ya, nuhun. Lumayan. Udah deh kakak orang ya. Oke, siap. Sehat, ah. Store bos. Hanya sakieu. Sepi bos. Siapan mana? Ayo bos, Pandiri. Kumaha kuliah? Lancar, ah. Kunaon si Hasan teh kuliah teh balik wae. Ya bos, setor. Lumayan. Kumaha, mantep tuh bos. Lumayan. Iya tuh store teh. Ya bos. Rada loba.
Bos, ngomong-ngomong budak anyar, Bos. Kumaha ajak gabung lah, Bos. Aing apa bos? Budak eta mah. Eta budak kamari anu deket kawasan jeung aing kamari bos mentaan. Kela, aing telepon lah Kang Bohim. Ah, henteu nya aya perlu we. Perlu naon sih? Bos, budak anyar ya bos. Kumaha di ospek ulah. Ospek we. Oh nya tuh bos. Yang tosan di dia ada barudak tos karumpul di pasar. Emang bisnis masih didinya kene, ya? Geus mah ulah ikut campur, kuliah we nu bener. Geus ieu mah urusan aing kitu ge. Ya bos, dengikeun. Geus luas pisan. Naon sia teh nu luas? Wilayahna bos. Ini teu paham. Terus sia kumajon daerah utara. Aman, Bos. Pokona sia jeung sia amankeun kabeh wilayah ulah sampai benang ku batur. Keren. Lagu asa beda ieu ada. Belakang. Ospek. Iya, Bos. Bos. Mana anak anyar teh? Urang bos nu nyaho. Budakna kamari manehna nu deket wilayah jeung urang. Teh yang budak naku sia. Siap bos. Sia. Ka dieu lah. Nya. Aya naonna? Miluh lah jeung aing, aya urusan. Ayo. Iya bos, budakna. Jadi sia anu mentaan di wilayah aing teh. Ya Kang, abdi teh hoyong gabung. Emang nyalisnya geus gede. Kumaha siap gabung? Siap, Kang. Siap tong lontong. Iya, Bos aing. Ya. Urus kena kata, aing mah katila. Siap kudu nyaho tah. Tadi bos aing. Terus sih jadinya kumaha Kang? Jadi mulai isukan sia bawa SKCK, KTP, KK, jeung ijazah. Hah? Serius Kang? Henteu lah goblok. Sia ada serpinya, yang kata dia. Sia tong loba gaya. Sia duaan atur budak ieu. Bere wilayah cekeun mentaan pokona di pasar ieu. Oke? Oke, Bos. Bos, biasa. Operasi lah, Bos. Oke. Sia tong milu. Bro. Non Kang. Anjing!
Si arek moal. Awewe lain. Sia geus lilacan si ulin teh. Jika nu kakarak wae. Make ku sia, make. Barang alus tah. Pajut ku sia. Kopasan. Oke, Kang. Sia dong campur anjing. Balikin mual. Oke. Asa wow. Si kau mana? Wae. Urang geus lila dagang wae. Beres Mana mal Malik? Dagang aja emang. Human trafficking ya. Human. Dagang jelema. What? Aing. Sia mah moal. Bisa bayarku beas teh. Balik sia teh emang rek hajat bukan beas. Ya, teu lah. Emang sia teu nyaho yang loba duit. Emang sia usaha naon ayeuna? Sombong. Sia teu nyaho emang. Ya kabeh wilayah aing. Bener, Im. Emang geus lila di dieu? Ya, lumayan sih geus lila. Kabeh ieu di dieu nu sia. Heeh. Tapi sia nu posisi bae gitu sih. Geus lila sia aing teu amprok. Sarua sih emang geus lila tara ningali. Ka mana nya? Teuing aing sibuk nguruskeun we bisnis ieu. Ieu, Im. Sia berarti loba anak buana ya nanya. Ya, lumayan loba sih. Kurangnya? Dengan aing mah leungiteun si BG, we geus lila. Aing ge sabenerna mah kangen sih ke si BG. Tapi kumaha? Hese ngontekna sih. Im, geus sore aing aya nungguan. Heeh tuh. Sia sehat ya? Oke, kada di jalannya ya. Ayo. Ah. Nuhun ya Neng tos nolongan AA. Tenan naon. Tapi Neng kok bisa bela diri? Teu, cuman bisa lah. Tapi makasih pisan nya lamun taya Neng mah teuing jigana kumaha beunang. Ngomong-ngomong nama Neng saha? Panggil Rara aja, Naon? Lumayan ya halus. Parah sih. Itu balik siapa kan kamari? Udah kanyar. Si Dede. Coba dong. Siapa nabi ya? Kita keliling. Kang, biasa ngopi heula. Oh, emang saya tementaan? Gedeng. Siang ngopi-ngopiin. Halo, goblok. Wah, anjing. Saya ngarusak wilayah aing. Aku mah.
teh era ka bos nah anjing. Siapa ngaco-ngaco ah? Bawa apa? Anjing. Ya, saya kenal itu. Urus siapa tah? Udah siapa? Saya rek jujur mah ka aing ieu barang geus saha. Jujur monyet. Nang saha ieu? Saya ngerusak wilayah bos, pak kumaha? Saya ngaku moal. Parah sia, cok. Tai lah. Aing geus percayakeun sia ka bos. Di mana banget aing jeung sia ditunda. Tai sia lah. Cak aing moal balik budak itu mah. Aing teh nyaho budak di kos kieu. Anjing ngera-ngera wae. Tempat imah teh keur poek ya. Tai, aing geus percayakeun ka sia. Geus lah ayeuna mah, urang bawa wae ka bos. Anjing doang. Milu sia hayu. Hei, di lembur orang sia ayeuna aya gangster. Oh gitu. Ayeuna ka lembur-lembur aya gangster. Ya apa orang bahasa Cina sih ya? Pang bahasa Indonesia kan tuh. Bener bang, siomay. Nah, bahasa. Uruskeun tah budak eta. Ya Siap, bos. Kemana wae sih ya bro? Aya lah. Saya rek balik. Lumayan lila sih. Geuning sia karek nyempetkeun ngamprokan aing. Aing pan kamari ka si Bohim. Justru aing neangan sia. Usaha naon si boy mah enak. Ngomong nama di pasar. Parkir meureun. Loba anak buahna da, ku aing ditempo teh. Emang tira buah anakan. Yes, si anjing. Penyakit teh angger wae sia mah, nerima lulu. Ira-ira sempetkeun tuh ngumpul bareng, aing kangen. Tuh aing sibuk wae teh. Kebosanan. So, sibuk emang cita-cita. Hayang keneh jadi RT, sibuk wae. Ya sorangan pan cita-cita aing teh baheula hayang boga anak lomba. Aing teh jadi naon? Jadi naon? Jadi lurah Uganda. Mereka mana? Karep, naon emang? Mana jutek? Naon sih? Di mana judes? Siarek naon sih?
Anjing. Mau wilayah terus kondusif. Kondusif. Jadi kieu bos, di wilayah eta aya budak nu bisa dimanfaatkan. Maksudnya kumaha? Jadi aya anu kaki tangan nyekel wilayah di dinya. Kan eta budak geus kakontrol ku urang. Budakna bawa ka dieu. Cenah naon? Jangan so jago atuh. Lain gitu neng, kita gawe amat. Saya nyata wilayah dia sana nyakal. Saha emang? Si Warsa. Soalnya tadi aing dipalak di daerah dia. Balik saya dipalak. Bener, pojokan belah ditu, John. Gak siap temuan di dia. Endek gitu. Saya nyata wilayah dia sana nyakal. Ya wilayah Kang Boim lah di dia mah. Saya yakin tuh wilayah si Boim. Saya masih terpercaya. Ya terus ada ya tuh bos aing. Aing tadi neule di wilayah ieu nu ngalakan. Lakona mah nu gablek wilayah dia. Saha nu wani ngaku-ngaku? Jelemana bewokan. Kan aing ngadenge ngaranna John. Wah, aing bakal diselidiki tah ngaranna John. Siang aja dong di dia.
Jadi sia arek menguasai wilayah aing. Sia tong lo baca anjing. Like lemah. Dum. Lawan si eta gitu becus. Aneh deh wae. Geuleuh aing nya. Sakitu. Sok pilihan. Kemana we bebas. Sia tong ngaku-ngaku wilayah sia ieu nya. Ieu wilayah aing. Awas ya. Duh, bos, kamari kacau euy. Nu ada euy, Bos. Sia malah lemah. Ditambah ya jadi masalah itu, bos. Masalah non dewa sih. Justru bos, si John yang si Kipli euy. Katewak. Sebu ya enak. Jangan gantina we mah. Siap, bos. Orang diserang Saha? ciri-cirina hideung Kang. Bewokan, jelema Saha emang ngaranna? ngadenge mah Jojon teuing Joni ngaranna. Poho urang Kang Buku manehna teh hayang nguasai wilayah urang ayeuna teh Kang. Anjing! Bukan budak kabeh. Nuhun, siap Kang.
sia dalang kan anu nyebabkeun lanceuk aing modar. Sia anak buah si BG. Oh, emang kenal? Sia geus maehan lanceuk aing, bangsat. Ya sebenernya ngilu ka kubu mana anjing? Emang penting kersia. Dom. Bacot sia.
Ah! Aing nyaho anak buah aing dipaehan kami ku si anjing. Sakit doang. Udang aja udang. Itu kamu bekas apa? Ini bekas jatuh. Jatuhnya Iya. di mana? Jatuh dari motor. Kapan? Seminggu yang lalu. Emang nggak tahu? Enggak tahu. Oh enggak bilang. Ya ngapain juga harus buat. Emang penting. Makin hari Rara tuh semakin nyaman ya sama A. Agak sami sih. Makin hari makin nyaman. A, aku merasa seneng. Saking senengnya aku jadi sedih. A, aku minta maaf ya. Maaf kenapa? Ini maksudnya apa nih? Bos, 95% hampir beres. Anggeskeun. Siap, Bos. Kali si Dede ulah sampai kanyahoan.
Maafin Neng, Al. Beres, beres, bos.